اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru fi fadilatil jumu'ati. Ari bab anu ka-10 dina kitab Lubabul Hadis bakal nyarioskeun tentang kautamaan Jumat. Salah sawios kautamaan Jumat teh nyaeta dina malam Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala bakal mengampuni ka seluruh umat Islam. Sakumaha hadis anu dicarioskeun ti Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sanyanyana Sayyidina Ibnu Abbas parantos nyarioskeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Sayyidina Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran yaghfirullahu lailatal jumu'ati Allah bakal masihan ampunan dina malam Jumat li ahlil islami ajma'ina ka seluruh pemeluk agama Islam. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun umat Islam anu kenging ampunan setiap malam Jumat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala sareng katampi cariosan ti Sayyidina Salman radhiyallahu anhu beliau parantos nyarioskeun qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Sayyidina Salman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran ka Sayyidina Salman At-tadri lima sumiya yaumul jum'ati. Wahai Salman, naha anjeun uningan naon margina dipasihan nami hari Jumat? Qultu teras Sayyidina Salman nyarios lah teterang ya Rasulullah. Qala teras Kanjeng Rasul nyarioskeun li anna fihi jama'a abuka Adam sebab dina hari Jumat teh berkumpulna bapa anjeun nyaeta Nabi Adam alaihi salam. Qala ba'duhum teras sebagian para ulama nyarioskeun bahwa makna berkumpul ti dinya teh wajtima'u qalabi Adama wa ruhihi berkumpulna bentuk jasad Nabi Adam sareng ruhna ba'da an kana mulqan arba'ina sanatan saparantosna Nabi Adam terbaring terlentang selama 40 tahun can dipasihan ruh can disampurnakeun ku Allah. Maka di hari Jumat ialah disampurnakeun dihijikeun antara ruh sareng jasad Nabi Adam alaihi salam. Wa qala al-akharuna sareng parantos nyarioskeun sebagian ulama anu sanesna lijtima'i Adama wa Hawwa ba'dal firqati tawilati. Dina poe Jumat oge berkumpulna Nabi Adam sareng istrina nyaeta Ibunda Hawa saparantosna Nabi Adam sareng Siti Hawa berpisah dalam waktu anu lama. Sakumaha tos kauninga kusadayana bahwa Nabi Adam alaihi salam sareng Siti Hawa dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala di surga ka alam dunia bari kaayaan papisah. Saur sakaul mah Nabi Adam dilungsurkeun di daerah India sedangkan ari Siti Hawa dilungsurkeun di daerah Arab.
di daerah Jeddah. Nah, setelah sekian lama Nabi Adam sareng Siti Hawa berpisah, maka ku Allah dipertemukan di sebuah gunung nyaeta cek sakaul Majabal Rahmah. Eta pertemuan teh numutkeun sapali ulama terjadi di hari Jumat. Wakila sareng dicarioskeun numutkeun suatu pendapat, innama summiya bidzalika kumargi dipasihan nami hari Jumat teh lijtimai ahlil biladi warrasati fihi. Kumargi di hari Jumat eta berkumpulna penduduk desa sareng penduduk kota. Di mana? Di masjid atanapi di lapang untuk melaksanakan sholat Jumat. Wakila sareng dicarioskeun numutkeun satu pendapat, li'annahu taqumu fihil qiyamatu, numatak dipasihan nami hari Jumat teh sebab hari kiamat bakal terjadi dina hari eta, wa huwa yaumul jam'i, sedangkan hari kiamat teh hari berkumpulna seluruh makhluk untuk dipentak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, sakumaha firman Allah Subhanahu wa taala dina surat At-Taghabun ayat 8, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wallahu a'lamu bimuradih. Sing araringeut hari ketika Allah ngumpulkeun araranjeun dina poe berkumpulna nyaeta poe kiamat. Dzakara dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Parantos nyarioskeun kana faedah anu bieu terakhir nyaeta Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sahibul karamati wal ijajah. Nah, etalah hikmah dibalik pemberian nami Jumat numutkeun dina kitab Tanqih Qaul karangan Syekh Nawawi rahimahullahu taala. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajidi, ari bab anu ka-11 dina kitab Lubabul Hadis. Imam Suyuti rahimahullahu taala bakal nyarioskeun tentang kautamaan masjid. Wahia buyutullahi ta'ala, ari masjid teh nyaeta rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon margina masjid maki disebut rumah Allah, li'annaha mahallu ibadatillahi ta'ala, sebab di dalam masjid adalah tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-babus sani asyara fi fadilatil amaimi, ari bab anu ka-12 dina kitab Lubabul Hadis bakal nyarioskeun kautamaan nganggo sorban. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, parantos nyarioskeun Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, wa yukrahu kullu ma khalafa zayyal arabi, dimakruhkeun setiap perkara atanapi setiap sorban anu menyelisihi, anu berbeda sareng model sorban orang Arab. Wa syabaha zayyal aazimi, sareng makruh menggunakan sorban anu menyerupai sorban-sorban orang azab, nyaeta sorban anu digunakeun ku bangsa selain Arab. Wallahu a'lam bishawab.